Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun abdi Amanda Manopo. Alhamdulillah abdi tepang sareng sial. Ieu Pak Kiai Jubah Hideung nya. Kade ulah beungeut hideung nya. Jubah Hideung. Mohon alhamdulillah itu nuju naik daun ayeuna teh. Mudah-mudahan pajengan pokona masing berkah, panjang yuswa. Nya keun batur maraot ya ajengan maulah. Sorangan we di alhamdulillah. Mohon pokoknya nama berkah salamina mohon sing aya panang tayungan Allah Subhanahu wa taala utami nama sing beunghar sing loba duit udah ngaji we teu goblok duit kana hulu ye sok bayangkeun semoga duit marukankeun teu matak gering ibadah ge jadi wayang. Hatur nuhun Cep ya. Sukses Kang Ocep ya. Amin sami-sami pokoknya masing sarukses sadayana mohon ka Jubah Hideung luar biasa sukses terus berkah seterusna naon. Kenangan batu nisannya ada, tetapi datang ke pemijahan di sana menurut ada pemijahan tidak boleh merokok. Yang datang mau jenderal, mau presiden, ngarokok langsung di Parlemen. Tetapi kajian hari pun Jokowi, Menteri Deputi masih kena merokok. Padahal